payung untung sangkeun puji sinarang syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparing rumping kana mantan kanggo untung sadaya. Hatur nuhun ka Bapak Guru anu parantos maramping kasempatan kasimkuring kanggo janten panunggu catur dina ieu kasempatan. Wilujeng sumping kapara pamilu ieu acara diskusi nu matang ka taji. Katenanda lumangsung na oge di gedong anu ieu sae nyaeta gedong SMA 1 Cipeundeuy. Parantos ieu acara nyaeta Teh Dinda sareng Teh Aini. Nyaeta di ieu arajengtos nataharkeun materi nu baris dipander nyaeta diskusi hidrologi supados ieu acara lumangsung kalancaran. Simkuring sareng arapip baris nuntun ieu acara dugi ka Ransel. Dina diskusi ieu unggal pajajar diatur kanggo mender naon-naon anu barisan didugikeun. Oke, dina sesi tanya jawab dipasihan kesempatan 2 jirangan tak ngantos sabada teteh panjejer ngadugikeun padaranana. Aturan kanggo panjejer anu kahiji Teh Dinda kanggo ngadugikeun padarana. Nuhun saparantos tadi anu tos dipangaturkeun ku saderek panunggu catur. Ayeuna simkuring baris medar siklus hidrologi. Daur hidrologi nyaeta proses cai datang ti atmosfer ka bumi. Tuluy cai bakal balik deui ka atmosfer. Sehingga siklus ieu dituluykeun ka darat. Daur cai sorangan mangrupa salah sahiji siklus biokimia anu lumangsung di bumi kalawan tujuan pikeun ngajaga jumlah jeung kasadian cai. Daur hidrologi sorangan miboga salapan tahapan dimimiti di evaporasi salaku tahap hiji. Tuluy transpirasi, kondeksasi, evapotasi, jeung sublimasi. Tahap tuluynya nyaeta tahap adeksi, tahap runoff, tahap presipitasi, jeung tahap filtrasi. Tah sakitu anu didugikeun teh bakal ngajantenkeun urang langsung paham kana daur hidrologi supados teh nyang polung kana waktos nyaeta hayu urang sami-sami bandungan pajejer nu kadua ku Bapak dina parantos daur hidrologi simkuring nyaeta padahar nu tos didugikeun kana daur hidrologi supados teh nyang polong kana waktos nyaeta teh anjeunna baris modal macem daur hidrologi nu kitu ka ten sumangga diatur. Hatur nuhun saderek panunggu catur, upami tadi Teh Dinda tos medar perkawis proses daur hidrologi, atuh ayeuna simkuring bade medar anu sanes deui. Namun aya keneh patalina sareng padaran anu lain nu bade didugikeun ayeuna nyaeta jenis-jenis siklus hidrologi. Siklus hidrologi pondok, siklus hidrologi pondok sorangan lajeng lumangsung dina wangun atawa evaporasi cai laut. Tahap akhir dina siklus hidrologi pondok sorangan nyaeta turunan awan jadi hujan di luhur beungeut laut. Daur hidrologi ieu lajeng bakal ngahasilkeun hujan anu bakal tumiba di darat lajeng cai hujan ieu bakal balik deui ka awak cai. Daur hidrologi panjang jenis siklus hidrologi anu terakhir nyaeta siklus hidrologi anu panjang biasana lumangsung di daerah Kojo bahasa barat nama aduh janten kagagas bisa kami ngamumping ke daratku teteh Aini teh pilih penasaran kabeh karena sadaya antos didugikeun atur kanggo para pamilu sadayana kanggo ngajengkeun parantos
Aa sareng teteh nyebatkeun sanget dina asal saatan narod. Lajeng parantos kabeh saged tur nungget mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Rapi Priptiasa bade tumaros ka Dinda. Nu bade ditaroskeun teh nyaeta naon sih maksudna evaporasi teh? Tur nuhun sadherek penemu catur upami tadi teteh Aini tos mendar perwamis proses daur hidrologi. Atuh ayeuna simkuring bade minder nu sanes deui. Namun aya keneh panitia sareng peredaran nu tadi nu bade didugikeun ayeuna nyaeta jenis-jenis siklus hidrologi. Siklus hidrologi pondok jenis-jenis siklus hidrologi. Siklus hidrologi pondok sorangan lajeng mumarum dina handap dina wangun evaluasi atawa evaporasi cai laut alatan paparan cahaya manon poe aya anu caang laut. Tahap akhir tina siklus hidrologi pondok sorangan nyaeta turuna awan jadi hujan di luhur beungeut laut. Daur hidrologi ieu lajeng bakal ngahasilkeun hujan anu bakal balik deui ka awak cai. Daur hidrologi panjang jenis siklus hidrologi anu berakhir biasa manggung di daerah pagunungan. Sanajan ngaharteukeun wewengkon ieu siklus hidrologi panjang oge lumangsung di sagala rupa wewengkon kalam iklim subtropis. Mongkeun simkuring Rapi Priptiasa ti kelompok 6. Hatur nuhun parantos dipasihan waktu kanggo naros simkuring bade naros ka Teh Dinda. Kumaha sih proses hidrologi panjang teh? Tur nuhun ka sadherek Rapip parantos anu di center engke baris di waler nu Teh Aini. Kumaha salajengna bade aya nu naros deui. Pamit aya sami-sami warengseng nu ti Arapi. Anjing, kumaha coba balik lagi beureum. Parantos saderek Rapip teh sae pisan janten kieu numutkeun simkuring perkawis anu ditaroskeun teh salaresna evaporasi mangrupa tahap kahiji anu lumangsung dina siklus hidrologi teh di mana dina tahap ieu aya evaporasi cai di walungan jeung sajabana. Walungan situ jeung laut jeung tempat sejen lajeng dianggap jalako awak cai jeung cai nu ngacet bakal jadi uap cai. Tah geuning tos genre ayeuna mah parantos ti saderek nu rumping perwakilan urang sadayana urang ge janten terang sabada ngadangkeun walarang teh. Ayeuna kanggo walarang tina parantos kadua ti sadeksek bade di waler ku Teh Aini. Sumuhun ieu oge parantosan teh sae pisan mung rada benten anu ditaroskeunna. Cubi urang waler ku simkuring geura kieu jenis hidrologi anu terakhir nyaeta siklus hidrologi anu panjang biasana lumangun di daerah pegunungan. Sanajan tengan di wewengkon ieu siklus hidrologi panjang oge lumangsung di sagala rupa wewengkon. Kalawan iklim subtropis bedana dina siklus hidrologi anu panjang dibandingkeun sareng siklus hidrologi anu sanes nyaeta megah henteu langsung turun ka hujan. Tahap kahiji daur sorangan nyaeta cai laut anu ngalaman evaporasi tuyu evaporasi nepi ka robah deui jadi molekul gas jeung uap jeung salarusna. Nah, jadi lan Propina wakeran Teh Aini oge tos ngawakilkeun fase catur. Para saurang hatur nuhun pisan ka Teh Dinda sareng Teh Aini parantos bagi ilmu di siklus dinten ieu. Panuhun oge kasangakeun ka pahadirin
sadayana utamana kanggo partisipasi nu aktif salami nu mangsungna ieu diskusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sami-sami ngadepkeun padaran anu mantak ngadepkeun rasa kanyaho. Mego ieu diskusi teh janten sawios jalan pados wawasan urang langkung Jember. Dadi hampunten bilih aya basi nu kirang ngeunah kana maneh awit lamit tina miang kesang kitu anu kapihatur urang pangkas anu ieu diskusi. Mangga nyatakeun ka panata acara. Bapak Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.